Mak, air rokok 72 tuh, Mak. Awah. Pak. Pan, galakan buka warung yuk. Teuing kieu carana mah urang eleh tahta yo. Benar, Bang. Bu, ulah galak-galak ke budak kami, Bu. Ibu macam-macam rata ibu ya warung. Geus teuing warung-warung aing naon gitu. Yang. Aya budak debel ya. Mana? Wah, semua bener ini mah aya abahna. Beng, kemana sampai kayu? Batur kan kabur. Karaknya mah emang galak ya, tahun bapak-bapak eta. Pengen jadi siri. Siapa karak aing meuli biskuit. Naon sih? Siapa tanya nyahoan sih? Gue sama keluarga Sapar lagi kieu pakai kuit. Sieun aing. Sama tenyaun si Beng. Di Ciduanku emak eta mah dia langsung jadi insomnia dia, boga penyakit. Terus leungit deui. Moal bener. Bisa yok geus moal bener. Ngilu bae jangan urang lain, ruwet. Aduh, siapa? Ngelilis di awak rokok teu meunang we bantu. Nah, kepikiran lamun keciduan bisa leungit gitu. Insomnia pokoknya ya Beng, ketiduran mah. Beng, cuman umat encok sih, Beng. Udang. Wah, si Barna yuk. Anjing didinya anjing. Marisa. Kolot dak, men. Beng, kunaon sih? Tak engin. Aduh. Tiga nih mata das cangkeng aing. Jadi kolot-kolot Barna nanaonan mah. Macem-macem bae si Barna. Aing dia jaduk awak itu. Geus Beng, sabar Beng. Moal ka mana si pipi geng kalem urang. Galam. Ulah ngomong nanti. Ada. Atau dasar mah awak leutik, aing angin gede, katiup atuh murag daripada sasaranganeun mending poin kabehan. Geus garaneng bising perancahan ku yang dari ieu kabehan yeuh. Ja, kabehan hayang nyaho teu kemari aing katimu jeung saha? Hah? Emang sah, Proy? Ibu kemari aing mantas di sawah si Rusdi eta Rita. Terus aing kepagi jeung budak asing eta budak kota, ku aing jawab bahasa Sunda. Bae teu bisangan meureun. Emang dasar budak kota eta manehna. Nanya nama nangan sawah si Rusdi arek meuli sawah eta manehna. Ku aing ditunjukeun bae ka kulon ka belah ditu ke belah kenca teh. Atuh tengah hargaan aing teh jeung kunaon main selonong beungeus nyawa jawabanna mah nya. Cokot ko yang kita kabeh. Ngalunyang teu manang pisan teh jelema geblek demi be. Jahat ating Proy dia mah. Tapi bagus sih, kudu aya pelajaran teh budak kota, inang hargaan ka orang kampung. Lah ini lagi duit mana ge? Teu menangasan amat jeung euy. Atuh beak pake nganjang kanu abah mere martabak ka abah jeung ajija padi aduh aing sakuari ge seneng keneh abah sigana. Bawa mah nyesa martabak hiji deui. Parah amat sih. Atuh, teu inget. Guys, dari mah pokona mah ulah sampe neule si Ajija digodain ku awewe lainnya. Dak ku awewe lain. Pan awewe ji, ku laki lain maksud aing mah. Woi, gas aing ngeri. Buka jireum. Ih, pan kirim nanti yuk. Kemana ji? Kalau tiis. Wis pokona mah Beng, amun manggi jeung si Doyok si Ajija digodain ku bising budi godain ku sa. Anu kemari teh nu asing teh nu kasep. Si sempak. Tah eta Beng, kemari eta manehna cenah mah arek nyin pabrik sempak eta manehna. Ngadenge mah, tapi kunaon karyawan awewe kabeh tah si eta nya. Parah. Pikiranna jorok ieu pasti nu boga pabrik ieu. Woi. Kumaha lamun sawahna urang isingan. Atau urang acak-acak lah. Tapi isingan bae sih. Cocok sih Bar, dasar main mules ya, ngadar ieu sambal kacang haseum tadi. Kurang bela dak aing mah. Lamun urusan ngising mah moal ngilu lah nya.
Ayah lah mah. Nah anjing yok, pokoknya mah saria enggeus kudu ngilu kuari. Amun teu ngilu keluar dina kakak pokoknya mah, kakak preman belok kanan. Nya, geus yok kudu ngilu. Isingkeun heujeunkeun paksa pokoknya mah. Heh, gitu. Gitu kan ngilu aya yang ses moal bener. Dak posisi sigana mah ieu naon di sawana lin. Nilai sawana beng. Iya sigana mah. Sudah ngatur posisi lah di tempat ngisingnya di mana nya? Beng, sia bagian strikernya ngisingnya belah itu tuh. Set aing bakuna gede mah main bola. Doyok bagian back belah kanan yok. Benar, jagaan gawang Siap. Mar. Coba dia tah. Ngaji jeung tutut tadi. Ya anjing tutut. Geus gerak lalempangan. Woi, Aing striker pan. oh gerak itu. Dede lu nya. Woi, kumaha nih skala luar can eta woi. Naik mah mejur. Cak-cakan ih. Lain mah teas. Dia teu keluar aduh. Woi, lain mah dong pelange. Kembalan lah. Aduh, nah. Tinggalkan lain lah. Saya udah mah. Itu mah kemarin teh aja nu melitana si Rusdi. Wah, kudu dibejakeun ke budak ieu kurang kudu dijailan bicara nama ieu demi be. Woi, noncan jerbol gitu dari ya woi. Geus geura nang emisi yo. Kadengen moal nya. Tuh. Tuh, itu boga pabrik sepak teh teh kemari dah. Nah, eta nu disebut pasar. Parah sungut nasi. Mun bebeledagan sia pun. Ayo bedak aja yang mana nama jelina rong kosambi mana nama nyawa. Kurang jailan deh arek moal ieu kurang ah. Tapi si Arok emang melak, si Arok itu sebenarnya mah manggi-manggi ya. Aing mahai ya aing teu boga duit kieu. Proyek mana di aing biasa nang sok. Si anjur malakan ieu di dieu mah rese nang duit ge. Sugan aya jelema anu daek pengawalan panaon lah aing. Wah, pemuda itu butuh uang. Kayaknya cocok nih buat bodyguard saya. Mas, kayaknya butuh kerjaan. Kok Bapak tahu? Soalnya saya mendengarkan pembicaraan Anda. Kamu mau nggak jadi tangan kanan saya? Emangnya tangan kanan Bapak kenapa? Patah apa gimana? Maksudnya bukan tangan ini, tapi jadi bodyguard saya. Wah, saya sangat senang sekali, Pak. Saya mau, Pak, jadi bodyguard Bapak. Udah ikut saya. Udah nih, bawa. Boleh. Tolong ya, payungin saya. Soalnya panas ini. Bos, saya akan laksanakan. Payung agak ajur. Wah, kayaknya udah digarap ini sawah. Bos, kok di sini bau tai? Tai apaan? Kotoran manusia yang sepertinya yang jorok-jorok ini, yang berak sembarangan. Ngehe tuh orang. Alam, bro. Bos, bulan ini lupa tak?
Iya. Proyek di udah loh. Kok ada apa? Saya coba orang temen yuk. Mana hilang itu? Ayo kemana yuk? Ngajrot bae. Ya udah kita pulang. Yuk. Ayo Pak Bos, siap. Kita cuci muka dulu. Siap Pak Bos. Wah, masih waktu udah ngajailan yuk. Siap tuh. Siap. Keren, balik. Pak Bos, silakan. Aduh, Pak Bos, siapa ini yang mengerjakan kita? Kurang ajar sekali. Kita akan balas besok. Wah, saya nggak terima ini. Iya Pak Bos, pokoknya kita besok harus balas dendam. Ya udah itu terserah kamu. Ya udah kita pulang.